Bandawasa anu Bandung Bandawasa teh buuk parantos Gima panon parantos Cinul tos temang rupa jelma margi parantos puluhan tahun nampi hukuman ti dewa nyaeta ai dihukumna teh dikadunyakeun kalayan panutanana anu kakasih Dewi Widarmi anu Kayu Agung babar wete samia rempelku samia pang-pang sekar mekar galike pandele si pandan arum banglus lampahipun Raden Bima asa di modalan nampi atawi soca ti dewa nyaeta Gada Lokitasari Gada Rujak Polo atuh sakura tatangkalan anu ngahalangan mah sanajan gede bari jeung akarna raruwet dugi kacing darorok dokayaanana naratas jalan ngajug-yug ka alas amer lampah eta kacarios di hiji tempat di Ileuweung masih keneh ka canak ka wewengkon alas Kutarungu aya hiji tempat anu endah kembang-kembang warna-warni dipapaes malar pantes si horeng di dieu teh aya hiji makhluk aya anu ngageugeuhna anu kakasihna teh Bandung Bandawasa anu Bandung Bandawasa teh buuk parantos Gima panon parantos Cinul tos temang rupa jelma margi parantos puluhan tahun nampi hukuman ti dewa nyaeta ai dihukumna teh dikadunyakeun kalayan panutanana anu kakasih Dewi Widarmi anu disapa jadi batu ku dewa anu kiwari ieu batu teh teu oleh ditapaan diceungceurikan dipuasaan supaya mulih ka jati mulang kasa tapi dugi kadanget ayeuna teu acan keneh wae aya panghampura kitu kaayaanana parantos numpuk kembang-kembang anu gararing di hanapeun ieu batu margi ieu batu teh upami ditebihan ku Bandung Bandawasa teh sok ngajangelek nemongan jadi putri biasa nanging upami dicaketan teh sok jadi batu deui atuh ieu Bandung Bandawasa rengse ngalah kembang-kembang nu saleger kangge susuguh ka ieu batu teh halu mampah ngeprek soder merak ngibing sosoderan bunga wireh bakal katingali wujudna ti katebihan tina kendingane pun bendrong ait
Ya ia kemang menang sasangkehan aing tapi marurak di jalan kemang dan jasa hiji sakit ge malum tos layu sabab ieu kemang anu pangalusna pangsaena kange susuguh ka panutan kalbu bebene pamepes hate sae Nyai Widarmi bagiakeun ieu Akang Nung kaulah keur ngintip-ngintip sugan ngajang ngelek da biasana mah lamun di jauhan sok ngajang ngelek jadi putri biasa sumuhun kulang nu matak ulah digarwakeun panayagan jempe heula mangga moal mangga sing kalem jempe heula kabeh sae na teu ngadenge maneh mangga sing rineh sugan sing rineh tada teuing suka bungah diri kula lamun teh mah ayeuna sanajan teu balik deui ka sawarga asal kaula bisa papangi jonghok jeung manehna paduduaan disiksa kitu kaula geus puluhan tahun nasib atuh dah kumaha hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese duh nyai anu geulis bisa laksana jeung Akang dek ngintip ieu Dewi Widarmi memang upami parantos tebih teh ieu Bandung Banawasa osok ngajang ngelek biasa jadi putri nanging teu tiasa ngalengkah istuning bareurat kaayaanana aduh tobat teuing Kang engal kaula nun ieu meungpeung kaula ngajang ngelek kaula nun engang Kang tingali kaula parantos biasa kaula nun engal aduh disiksa teh nepi ka puluhan tahun da kaula teh normal atuh hirup teh normal tangtos seperti nah menang hukuman anu sakit beratna saketika sedikingkin salatsa kaberatnya enggak hate langkeng nyantel montel wagamu kedapat turang salos dipapalerkeun hanteh teu daek paler hateh teu daek paler di nu geulis
sari dacan kula. hate langgeng nyantel montil megah pun kedah papisah natrat dina sawangan hoyong langgeng sasarengan Kawis tumampi ka takdir tanah sadra tumarima saban banci moal pohon nyebat asma ning pangeran pasrahna ka pangersana kandan makhluk limu insanu mulia jadika sapraptanepun ieu Bandung Banawasa bungah-bunga bunga amarwata suta dina dirina Doh leres. yana kembang anu sakitu segerna ningali panutan kalbu bebene pamepes hate bebereuh anu geus maneuh ngajang ngelek jadi jalma biasa Doh eta. lompat ti paparatit ngagabrug ka ieu Dewi Widarmi anu parantos ngajang ngelek ait engka enga wah Nyai anu gelis bagja nung bagja lajeng digabrug nanging Duh, ieu Bandung Banawasa Leres. dugi kajung palik ben senur tarangna Kadenan. yakin jadi batu deui ya